ai umur sahanunya tadi wae ge urang tas di warung keur murak naon manehna teh nam mangkok piraku ayeuna aya telepon nyebutna cenah Cekinoy nguluy urang asa bararingung. Heueuh da zaman kiwari atuh boro-boro nu jag-jag nu geringgenan sok bakal sek modar tuluy ieu bageri jeung tadi genan ngahakan piraku ka seglong baso mah tuluy modar tadi genan keur murak naon dina mangkok kok aing heueuh da urang genan asa sari-sararieun ieu teh hirup zaman ayeuna mah buah urang ogenan keur titilep teh klesak we modar. Aduh Gusti nu Agung kudu kumaha beas lagi euy ngalayan teh kudu nyambur ka sahanya euy nyambur kitu ka batur bari nginjem beas sakalian. Aduh Gusti hirup masa laki kudu dikaulaan kuburu hantu madang kudu komodi ngarokok buki kacida nganju ka warung hutang sagunung enakna memeureun teh kinoy ge soakeun pada ku hutang urang jadi we meureunnan darah tinggi tuluy modar pikiran hutang urang ka warung. Sapi tinggal mandi we ek nyampur lah ka tetangga sugan we atuh dibere nginjem beas jangan layan ya tuh kumaha teu boga duit eta teu boga beas ketik acan di imah ge ku duit komo duit ya duit di mana heueuh lah mandi heula we beas lah kosong we wadahna lah we ini kemana ieu nu paehna di mana? Hah? Cek, ai ieu nu paeh di mana? Datang kau itu teh geus teu. Setengah geus usah saha. Kumaha teuing ai? Lamun ditagih engke eta kudulurna buku anakna. Tepung hitunganana satadina mah sugan we atuh aya keneh mah urang teh ngomong menta tempo heula bayar hutangna hek teh meureunang nyaw geus dibawa ka mana eta mayitna kumaha atuh ieu aing sok asa bararingung kalaka engke teh keur mah di imah eueuhna naon datang kurunyung ka dieu anakna teh lagi hutang ke warung kumaha teuing eta jang mayarna urang kudu aya poe ayeuna keneh barangkali Gusti teuing Cekinoy teuing aing mah hanjakal tadi ti isuk dagoan yang warek paeh mah aing teh moal bahagia geus we di warung ngajedog ngahakan kiripik di ditu sugan aing mah arek panjang umurna ai heg teh balik meuli kiripik urang aya nu nelepon nyebutna Nurul kumaha atuh ieu ai geus kieu kudu ka mana neangan negosiasi eta harga utang nu kamari teh ya suka lamun aya mah pan ngomong heula teh ulah paeh ayeuna cek urang teh beungan kitu engke we geus nungguan urang heula boga duit amih kabayar heula hutang gue rek paeh mah beureun aing teh ngomong kitu ka Cekinoy teh ai hek teh kalah kami heulaan ieu mah ai geus kieu mah bangkar Siti